soranang ki mangeunang dar soteng bangun teh ce. Heueuh peuting-peuting eta ce geus magrib asa garangga hayang barang dahar cing teh. Bieu teh ngontek we tetangga cing teh ce hayang baslub. Anteuran cing teh 2 siki mah atawa 3 kuleubeun we atahna. Heueuh siap cenah. Teu kungsi lila ning bieu teh nganterkeun we tuluy disepan langsung. Hampura we eta jadi ngelawan kodrat gerakeun. Baslub kelahkeun disepan mun jadina baspan. Heueuh kendailah nya nu penting mah diasakan asak ngeunah di daharna. Eta we sok beda geuning rasana lamun disepan masuk kenyal-kenyal ngeunah. Sabari nu ngancilokna asak tuh urang sabar nyiksikan bonteng, nyisikan bawang jeung seledrina. Lanjut ayeuna mah urang nyieun kuahna. Ame seungit ngeunah jeung gurih bawang daunna urang goreng heula ce. Tuh geus digoreng maleo beku cacian ti kasabaskom mah. Tamahana bumbu perduniawiana we. Heueuh sabangsa ning eta bawang putih bubuk, mecin, penyedap jeung naon ladaku ning eta teh. Tuh basona asak winding tuh ce. Ningkakeun seungit malahung ieu mah kacipta ngeunah banguna teh. Tong diingke-ingkeh la ce urang langsung we nama wadahan kana rengkok. Langsung we banyurkeun cai nu menang racik tadi teh ya. Tuh terus sawasan kecapan cukaan ameh ngeunah. Seperti biasa we make rajikan mis dasem geuninganan. Tah anu terakhir mah seledrian sing loba ameh teu kolesterol ce. Gulah galeh beulah we basona urang ilik teu jerona. Ih ningkakeun kieu ngeunah ieu mah. Ieu teh baslubna basub urat ce. Yuk urang balewekeun ayeuna mah bismillahirrohmanirrohim. Ampun mending ngeunah seger ieu mah ce. Yakin ieu mah teu gagal ngeunah pokona mah. Amdi deui pokona mah atuh da meuni enak. Kabarita teu ce. Sok atuh geura nyarieun karinya tong diengke-engke. Pokona mah eusi beuteung mah nomor 1.